ayah sok nyebut ayah bebeb atau ayah yang kasalaki? Hah? Bapak sia, astagfirullahaladzim. Bapak sia, la ilaha illallah. Dan tiah geus muludan mah akhlakna letahna ku bebeb insya. Ajengan Ustaz cenah asa teu ngeunahun nyebut bebeb teh da sok ngarit salakina ge. Beb dada selamat ngarit. Keun bae eta rizki ti Allah Subhanahu. Itu adalah jodoh kita yang soleh. Alhamdulillah. Luar biasa dengan ngaritnya barokah kapeser cinung nu dianggo ayeuna. Alhamdulillah. Kapeser acuk nu garayaki kenging hasil ngarit. Alhamdulillah. Ngarit pun ingin membahagiakan hayang ngabungahkeun kana janten istri. Tanggung jawab tuh si bapak. Alhamdulillah. Nyaraahun teteh ka ibu teh caroge teh. Nyaaheun usum panas kieu ibu mah geunaheun cicing teu kudu papanasan salaki mah kudu ngarit kudu kokoret kudu init kapada melan bari wegah-wegah oge rieut nyeri suku nyeri hulu init we darek ngabungakeun kana jadi anak jeung pamajikan